Het, gua main menang jatahnya. Ingsit ah. Aing mau pare barber kan itu. Hasil mahan tuh bensin we ludes. Ngopi hayang, duit gablek. Alah. Gimana ya? Ah, biasa ada seneng ah. Neng. Pakai kopi hidung hiji. Hiji. Nya. Yang punya. Nya Neng. Duh. Aku mungkin. Aduh. Telok-telok mah. Aing teh. Pasep geuning nya. Kacang. Iya. Ningan-ningan awe dulu pusing di mau mah. Ini haji gerewekan wae nggal poe. Mana ya? Ah, neangan bener ya. Ayang, Bebeb. mama arek mangkatela. Kemana sih? Lagi aneta. Lagi janji si Gagu. Katang kalau heula kasih risinya. Nyantos atuh. Tapi tong kemana-mana, omat. Papa lawan kemana-mana, tunjuk dadana. Nya ulah atuh. Ah, bebek teh kumaha sih ah. Bisa wae ah. Kapan lamun papa ditonjok papa mau kek hati mama kosong, kesepian meureun. Mama nya. Nya. Mama arek angkatela. Nya tuh. Ayo. Sunat tuh. Dadah bebek. Ah, mantap ke ditu lah, modar sugan lah. Pusing lah. Dengan awe deui aing pemajikan anyar. Oh, naon sih mobil boga. Mantap ke ditu lah. Pusing lila. Pusing. Aduh. Hanjakal. Jadi cuma goreng patut itu. Dina. Sal. Dan tasung kunaon sih diperhatikan ku bapak teh geuningan ngelamun wae. Dahar henteu, minum henteu. Mandi ge henteu sia mah. Kunaon sih, Jang? Pak. Sabenerna tasung teh hanjakal jadi anak bapak. Iya banget pak. Kuat goreng patut. Ujang dihina wae pak. Di sekolah ujang teh dihina jeung dihina. Tak batur menaon ujang teh. Disalokon kos naon kos cacak pak. Batin nyeri aing mah. Kuat perih pak. Atau aing goreng patut mah bapak weh tong ujang. Ngerasa dihina ku batu. Akibat naon iya banget goreng patut ta. Atuh pak. Jadi toke-toke atuh ngerada gedean pak. Untuk buaya awak tanu gede. Dilahir di kos kieu wae aing mah pak. Nyeri pak ku batur teh. Pajarkeun naon coba. Teu sapira. Pada goreng patut. Ini anjeun anak buaya kos ieu mah. Bapak we nu goreng patut mah. Nempi dikiekeun ujang. Dihina ku mama haji. Akibat naon? Goreng, Pak. Nu goreng bapak we tong ujang. Nempi mama mangkat naon sih? Bapak goreng. Mama ninggalkeun. Akibat bapak ayeuna ka hujan diturunkeun gorengna. Ayeuna goreng-goreng patut rek milik.
Kang, tasum ada kemana Kang? Tunggu puasa deh. Astagfirullahaladzim, betul-betul ya Allah. Tasum. Ayo, nya mana teh? 5 poe itu. Oh, ini ngunci. Ayo, we. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ke. Ay mane. Kumaha janjina geus 5 poe teh. Hah? Tah sia masuk kitu aing mah. Ah. Mama Haji teh geus butuh. Kamari ngajanjian ke Mama Haji. Heeh, anu 5 poe teh cenah dibayar. Ayeuna geus 5 poe, kumaha ieu teh? Kopi saya. Tuyuk kan ya? Ya, sok mangga. Amis pisan kopi. Neng, Nun, itu dia ada caliknya eta ih. bade naon ah? Nya, itu di badan bade nyarios, apa yang islami? Bade nyarios kaneng kan enak ih. Era aku naon ah? Ya era we. Nyalo teu menang-menang. Tadi nyalo pare nya. Nah, berhasil dehan. Ya teh naon atuh ah? Ya. Jadi ngahutang di wae kopi teh. Ya entos teh Ya naon? mungkin kayak alamun nyalon hasil maka dibayar lah. Ya entos teh naon ah? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Ya, kenal dia. Kopi. Coba wuk, yuk. Ya kenal dia, mangkat lah. Tadi tuh. Siapa sih ku tato? Ah, itu lain tato sama letak. Terus beli itu buduk borok. Kita di sawah. Mana. Coba wuk, coba. Yuk, amankan buat yuk. Segala naon. Preman aing preman. Segala naon dia sok. Kopi. Sama api, emang siapa boga duit? Hah? Tak, goblok tak. Bayar kok aing. Mangkat siapa itu? Aing. Bro. Mantap. Besok kok. Ayo, beres. Gampang itu mah preman. Buntu neng. Oh, siap. Lihat kau yang album gaci kuda lah. Beres, mang. Neng, buntutnya. Rokok tinggalin. Iya, tuh blok mangkat siap. Oh. Ngajar. Akhirnya, neng, lu palai kopi atuh, Kedapnya. Mau kopi urut budak-buduk. Teuing aing. Mantep. Favorites. Kilo kah? Ye. Mantap. Awas ke ditu. Neng. Kalik lah paling dia kata AA. Bade naon ah? Yang pada amang AA kan neng itu. Namanya sana neng. Siti Koring ah. Oh, Siti Kauri bagus namanya. Buksa, oyan tungguan diharap. Oh, beres. Nang pona preman mah. Angkeun ngobrol heula, busing aya naon. Saya anu ngomong aja. Siap. Ya. Ditampinya neng ya, kopi neng. Tinggal sok mangga. Amis kopi nama ya. Amis juga neng ya kopi nama. Aduh di sawah ya. Bener. Ini manis pisan pokoknya mah neng lah.
Arek make naon mayar na ite. Naon ieu? Make mayar. Butuh ieu aing mah. Make naon ieu aing. Heueuh geuning. Teu aing teu butuh ieu. Ieu lah. Aing duit aing mah. Pokona kudu aya ayeuna. Bung aing mah bung alasanan deui. Ngomong nabeuh ayeuna geus 5 poe. Bung aing mah yang ayeuna kumaha carana sok? Kudu ka mana? Heeh. Leutik. Adi pangleutik. Boga duit. Adi eta. Duitna di dinya. Yang geus ayo. Heeh, ayeuna. Ayo tuh. Heeh. Ayo sip lah. Aing tong lila lah. Ayo. Tah gitu. Tuh, geus gerakkeun ayeuna mah. Buruan butuh duit ayeuna teh ho. Ieu teh kadi teh teh. Bade ameng bade. Pokona mah nanti palai iya Kak Neng ngobrol gitu. Bete di mau bosen. Teh pusing. Emang teh gaduh awewe-nya. Ya pugu teu acan pajeng ieu teh. Pugu ge ngantak ka dieu soten hayang payu. Lila kene teh teh. Jauh teh. Itu buru ah. Mantak neng ieu neng Siti Korea anu cantik. Itu ate. Tenang. Acis mah tenang seueur. Pak Haji. Buset. Buset. Mama Haji. Waduh, mau daraing ya. Mana yang buka hutang 50 juta ngeborong randa. Sama randanya garagal gerah rasana. Alah. Aduh, main ya. Kabur gitu ya. Kabur ulahnya. Aduh, kabur wae lah. Wog. Siau. Saya jeung sa di dia. Nah we. Neng palai naon mobil? Paling nama rumah sih, A. Rumah? Pengbelo rumah rek gubuk ge. Siap, Pak Haji mah. Oh, palai naon deui, tenang. Sia utang kumaha? Waduh, hampura mah Haji ya. Boga hutang. Kalau bisa mayar deh. Embung aing mah yang ayeuna. Bisnisnya ge garagal. Embung aing mah embung bisnis gagal, pokona kudu aya terus cara nginjeumna sia. Aduh, hampura bener mah rasana unu bener kamari teh. Sarokos ieu hese. Menang nginjem. Terus sarua deh. Ka mana sia? Kabur buset ngalangan. Malah kabur. Segene lah si Aug mah. Ih, di mana? Ya. Pokoknya di bumi mah bosen lah pokoknya pusing. Mantap ka dieu amang gitu kan Neng. Yakin A single? Insya Allah. Ya benar di mana? Saya di dia geuning. Kita jaga imam malah mamantau kan. Teparele goblok. Sia teh lakukan geus kieu. Aing mah benci aing mah. Ampun. Sia. Beb. Naon, ieu keur ngopi, Beb. Naonan kita jaga imam malah di dieu. Bung aing benci aing mah. Naon sih Bebeb, tenang atuh Bebeb. Jangan sentuh aku. Benci aku. Duh, kunaon sih?